Dina pembahasan video ayeuna teh aya 3 topik atau poin nyaeta anu kahiji wangenan atau pengertian aksara Sunda, anu kadua kamekaran atau perkembangan aksara Sunda, anu katilu wanda atau jenis aksara Sunda. Jadi dina video ayeuna mah urang mikawanoh we ari aksara Sunda teh naon nya. Ke salajengna bakal aya video tutorial diajar aksara Sunda anu gampil nu basajan. Ya, salajengna nyaeta kana topik munggaran kana pengertian atau wangenan aksara Sunda. Aksara Sunda nyaeta aksara nu asalna ti tatar Sunda. Aksara Sunda beda jeung aksara Laten atau aksara sejena. Aksara Sunda mah estu aksara anu urang Sunda. Tah, salianti eta aksara Sunda teh mimiti kapendaku ayana prasasti di Ciamis nyaeta prasasti Kawali. Kadienakeun kapendak tina rupa-rupa naskah-naskah Sunda. Eta ge aksara nu dipakena masih aksara Sunda kuna. Prasasti Kawali dijieun kira-kira dina abad ke-14 Masehi. Aksara Sunda kuno dipake nepi ka abad 17 Masehi. Kadienakeun mimiti hirup aksara-aksara sejen di tatar Sunda, diantarana aksara cacarakan atau Jawa, aksara pegon atau Arab, nepi ka kiwari ayana aksara Laten. Dina tahun 1880-an urang Sunda leuwih wanoh kana aksara cacarakan, padahal cacarakan mah lain aksara Sunda tapi aksara ti Jawa. Dumasar pamanggih ti prasasti naskah loba bentuk aksara Sunda nu teu sarua. Ku kituna para ahli sawala keur nyieun aksara Sunda anu baku, anu bisa dilarapkeun dina bahasa Sunda ayeuna. Dina tahun 2008 aksara Sunda baku distandarisasi jeung diakui secara internasional ku Unicode. Salianti eta, tah pembahasan anu katilu nyaeta aya wanda atau jenis aksara Sunda. Anu kahiji aya aksara suara atau vokal aya 7 A, I, U, E, O, E jeung E. Anu kadua aya angka nyaeta aya 10 hiji 2 3 4 5 genep 7 8 9 jeung 0. Dina video ayeuna mah urang cukup wanoh heula nya. Oke, salajengna urang diajar prak-prakana diajar ya. Anu katilu nyaeta aksara ngalagena aya 20 tilu kaganga jajanya tadana pabama yarala wasaha. Aya oge faka faksa za ya. Eta mah anu terakhir pamungkas atau faka fa syajama mangrupa aksara Sunda keur dipake dina bahasa Serepan. Oke. Tah, sarian teh aksara ngalagena anu 20 tilu aya oge nu disebut rarangken. Rarangken teh gunana keur ngarobah sora. Rarangken mah aya 13, aya paneleng, panyecek, panglayar, panghulu, pamepet, paneleung, panolong, pamingkal, pangwisal, pamaeh, panyuku, panyiku jeung panyakra. Sakitu nu kapihatu.